saking pawingwang pinalangan ya ampe gini nih sekarang pinuji sekarang Kasturi hayang beunghar hayang beunghar hayang beunghar hayang loba duit jiga batur ieu mah hirup lieur eueuh ragap taya baju hiji lesot mandi dahar koreh-koreh cok bari jeung dicandung kieu lah milik baturan boga salaki ka pagawe nagri. Ari boga salaki ka pagawe nagri aya undang-undang BP 10 teu bisa nyandung. Ari aing boga salaki kanu nganggur nyandung rek ditungtut nungtut ka mana? Ah. Aing hayang beunghar ku zaman ayeuna mah da. Ai digawe da puguh pendidikanana salaki teh sakitu. Tapi ayeuna mah kawajiban sanajan awewe oge kudu partisipasi. Sabab awewe oge sarua kudu bisa merjuangkeun kumaha carana sangkan panggih jeung kasenangan pikeun ngabantu kadu jadi sakali salaki. Tapi sanajan dicandung aing bunga ngan untungna teh boga maru na teh lucu. Kamari teh aing teh heueuh nya basa malam cuma teh aing asa ngimpi make baju beureum keur lempang dina galeng di udag muning lumpat kana tangkal awi. Muning teh sios sabarahanya munding. Aduh itu berit asukan riang. Alah berit di udag ucing ari gogog cungung. Tuh
7 di mistik opat dikurangi 3 hiji. Hari kerja eling ku nomor dibere ku dukun 47 keluar 7 opat. Hampir tibalik. Dibere ku dukun 47 keluar 4 7 na teh di mistik. Keluar dibere nomor 47 keluar 3 hiji pajarkeun 47 na teh naik beca. Kudu kumaha hayang beunghar da si ieu mah acuh bayi beuh kala kacicing batur mangalamun. Ijam Mas, ngerakun atuh ku batur. Gogorowok anu hajar at jerit era atuh ge. Paduli teuing anggape tatangga tarorek kabeh. Batur teh uceulian nya. Tatangga ka aing geus teu merhatikeun, mana sukan aya perhatian ti tatangga yen aing teh hirup sangsara dibantu, dikumaha didukung. Batur geus teu merhatikeun ka urang, ari urang kudu merhatikeun ka batur. Enak aja. Anu mah teh kudu dikumahakeun ku tatangga teh. Atuh saya kaya teh saling pengertian lah terhadap anu kumaha teh urang teh kan urang teh membutuhkan bantuan. Anu jelema susah mah kumaha carana? Teh jadi hirup kieu wae. Punya kalam lewe. Sekalian nyatu wedeungeuna. Piraku anu kudu dijieun babat. Nya tatangga mah teu nyahoon maneh hayang diurugan ku kenteng. Tuh lajeun teh nu garelo. Tetanggana ge aing mah teu areling tetanggana ge. Yuk era ku batur era. Angguran ge naon ge jadi mikir. Make kudu era. Mun da kita tatangga eraeun boga tatangga sangsara. Nah kudu urang era ku batur, itu kudu era ku urang. Kumaha tuh urang teh diorbitkeun supaya jadi seniman empop. Seniman empop. Batur mah tina sangsara rekaman 10 mah meledak aya royalti. Pan balaleunghar anu menang royalti mah. Anu henteu mah balangsa we anger. Oh ayeuna hayang naon maneh coba oge. Hayang maju hirup ulah nepi ka kieu wae. Can tadi nyebut-nyebut hayang beunghar. Heeh, di baheula teh hirup dengan liuk eueuh ragap taya baju hiji lasot mandi dahar koreh-koreh cok. Paling untung jam hulu peda, sakabeung jeung bubuk teri, goreng suuk geus beak, ka warung nganyuk geus teu dipercaya. Kerupuk dihakan jeung brekna, kudu kumaha maneh teh ompong. Geuning eta maneh keur ngomong apa kerja ipongan? Pokona mah aing kesel lah, aing kesel. Dek menta diserahkeun ka aing teh geus moal aya nu naksir deui. Tempo deuleu beuteung aing geus jadi budayut kieu. Lakan ge ulah ngakanan wae orai koros ya kitu tah. Beuteung teh jadi burayut. Naon aya pengen. Lain urang sore teh ngimpi. Ngimpi naon sok akurkeun di urang. Ngimpi naon? Udah maneh mah tukang rumus. Lain ngimpi naon. Si urang teh ngimpi teh keur leumpang kitu nya. Keur leumpang digegel anjing. Lain. Kumaha keur leumpang? Dibekok bebek. 3 kali tah bebek. Bebek cokorna apa kana galang? Tah henteu kabeungeut urang lempengna. Oh, disangka bebek meureun maneh teh beungeutna beungeut bebek. Disangka babaturanana. Heuh mentak rumus. Kela bebek hana caraka data sawala pada jayana mangga ba teh 18 dibalikin 8 hiji dicokot 2 78 cokot 3 genep tambah 5 107 ayo hutang ka warung sabaraha deui. Ieu maneh nguruskeun hutang apa ka ngarumus? Aya nya rasana keur nguruskeun hutang. Terus ngimpi deui eta urang ngimpi teh piring popos tadi piring di tukang? Di tukang teh keur kukumbah. Cikan yuk di mana popos cikan yuk. Hayo ka tukang. Gelas 5 tanya piring genep boboko tanya asupan gableg henteu boboko. Kek. Sabaraha bubukna dihitung teh kumaneh bubukna piring? Bubuk piring. Heeh. Remek tah. Remek teh sabaraha? Remek mah nyokotina rematik. Anu cacengkeun teh nya. Heeh, remek. Magerem. Nu impian alus mah kamari cek maneh teh ya. Heeh. Anu basa mere 7 hiji teh ya. Heeh. Aduh, eta mah 7 hiji aing mah heuh. Da maneh mah merena sih teu serius. Urang kamari tak keur kaluar 12 rea nya. Heeh. Padahal mah eta aya anu nagog tadi cukang teh 2. Heeh. Da eta cukang ieu hiji tak urang saurang padahal mah aduh eta keur maneh cukang kencah hiji cukang tengah hiji, saurang mah keur nagog di cukang irung. Eta tah aduh lah bener amun geuleuhna teh nya ijemnya aya dipikir-pikirnya nomor ari geus kaluar kakara kapikir. Tah kamari aya aki-aki di bongkok teh ya. Heeh. Ieu amane mulai dipasangan sih. Jadi ka aing teh kudu comot aki-aki bongkok teh bikeun ka bandar. Aya mah kieu ijem. Basa tak mana nyaho si Julaiha. Oh, apaan bahasana nama balangsak teh. Coba ayeuna di imahna aya video TV berwarna, aya pabarola. Naon? Pabarola. Anu dina suhunan anu buleud jiga suung.
Oh, nu main bola. Geus parabola, eta parabola. Heeh. Eta teh di mana? Eta teh cenah aya nu mere, manehanna teh sare dina kuburan. Aya mana atuh? Justru ayeuna ulang tanyakeun, manehanna teh sare dina kuburan, terus ku kuncena teh tengah dahar padung. Mana terus langsung diopna pan ka Immanuel. Ai balik diopna mah menang nomor. Matak manehna kumaha kieu Ijem, maneh diopna mah heula. Urang memasang. Oh, tak engke nomor ka laut, maneh ku aing di rumah sakit moal ditebus. Eng modar meureunnan. Ai Ijem mah pikir-pikir maneh. Rek suruhkeun wae abong-abong kamaru. Da aing mah baheula mah meuni nyeri hate teh di Candung, begitu nempo nu ngora maneh asal mah nyeri hate. Beki dia ditimurukeun modal si cepot kudu ditimurukeun. Ai maneh kumaha karasana boga salaki ka si cepot. Cing. Ayeuna urang diskusi ngeunaan eta. Ih, urang mah meuni kameumut Kakang Cepot teh, bener. Dina lebah naonna kameumutna? Oh, nya dina wajah. Gusti nu agung. Wajah kitu dipake pika meumut. Aing mah geus teu senyan aing geus kagok borontok ka Palang Calambang. Dari aing hayang menangkeun insinyur mah asup kana paribasa jog-jog neureui naon teh? Jog-jog neureui. Ieu hiki kadongdong. Jog-jog neureui. Pamohalan aya paribasa pacikrak ngalawan kareta api. Da moalkeun Jog-jog neureui si Ewon. Naon teh teh? Tacing Ijem. Lain itu teh ribut kunaon ieu teh? Imas tah. Tuh kudu lagi jeung nanya, tanya mah diri sorangan lain nanya ka batur. Aing eta apan maneh baheula kungsi nyebutkeun ridho dipilih hukum ku dewek. Heeh. Sudi najis ting dari bobodo ku maneh mah tanda tangan ieu akte tanah abang kena pamajikan teu becus maca. Tanda tangan ieu akte tanah keur maneh engke jaga supaya beunghar teh nyaho surat izin nyanung. Da sia mah aing teh nganipu hungkul lah. Geuleuh aing mah. Coba itu coba. Cicing lah tong tual-tual nanaonan ke geuleuh rehe. Aing mah bare teh tanda tangan minta ngored atuh nama kada neken teu pugu-pugu. Paribasa barang ditanya-tanya ku aing ka batur punya selidik sore yang ditanda tangan ku aing teh NA. Aing boga salaki ka tukang upin. Da dewek oge Mas teh jaho atuh. Sugan anu ditekeun kemarin teh samping wayang. Ya Akang, da ayeuna mah abdi teh nya geus tamada. Da kumahanya lamun dipikir dibolak-balik dipapai dirasa-rasa nasib diri bagja awak manusia mah najan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep teureun-eureun kudu yakin ngan kadar ti pangeran nu bakal kasoran. Ini kita bisa ngomong. Dek aral abdi geus teu bisa aral, dek pusing abdi geus teu kudu ngarungsing kanu jadi salaki. Ngan kahayang teh Akang sering pengertian cing usaha satekah pola atuh. Heuh ari usaha teh usaha naon aing da. Oh si Imas kudu ngusuk-ngusukkeun lalaki Nya maneh we usaha. Dengekeun tah si Ijem mah matak awet ge jeung aing dengekeun Imas kitu Ijem ka dieu sanajan si eta teu dahar oge sababaraha poe si eta mah da cicing sia monyet coba eta ka salaki nyebut onta ya Ijem cing lamun salaki keur diwarah teh ku aing salaki keur diwarah sia teh tong make jeung ada sia ngarayu ari hareupeun salaki nya luna lene cara ucing ka jaluna ari tukangeun ngomongkeun jadi Yeuh, maneh mah galak wae ka salaki, lain salaki teh dirayu. Sangkan deudeuh ka urang, sangkanya mentak ka sia mak sebeleun wae gitu. Aing mah kaduhung baheula ditanyaan ku Basri teu ditarima. Nanya-nanya kieu mah. Nanya-nanya apa nya teh aing aduh, boga salaki ka si Cepot mah nyaan pagawean. Bogohun ka sia. Paling-paling nu gelo. Aduh. Ijem. Apa si Imas teh geus dikawin ku aing mah nya mah jeung sarua we nyebut nu gelo teh ka dewek. Ayeuna Akang salaku salaki abdi ka nyeri Akang ka nyeri abdi ka peuri Akang ka peuri abdi nyeri abdi Akang disebut nu gelo ku si Ijem. Usaha Kang takang aya tah panakol tah takol huluna. Cuman wae. Panakolna. Adena eueuh. Aduh, ya Kang. Mah kieu we Jem. Kulantaran mana didenge-denge ti tadi ngan ukur nomor jeung nomor. Iha si Imas nguruskeun nomor mah Kang. Da sagala rupa oge tadi. Nya Kang atuh ka ditu tatapa kos batur. Cuk si Imas tadi sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep teureureuh kitu lin. Nya. Angin kadar ti pangeran bakal karasa jeung karanapan. Mending bener batan lenger. Tapi kudu dibarengan ku ikhtiar. Tah eta. Nya. Tah ayeuna ikhtiar kumaha carana sangkan urang hirup aya dina Ari Akang merek ikhtiar kumaha jam 8 beurang masih kena diharudum sarung. Oh nya apaan ayeuna rek init. Apaan aya init ikhtiar mah mau urek.
Ayeuna mah kieu Akang teh menang beja ieu Jem. Di mana? Cenah mah di Guha Bintara Siluman. Tah Guha Bintara Siluman teh cenah di dinya teh sok tapi nyetak itu Akang oge kungsi sakali cenah nganceuk eta teh ceuk kuncen teh cing kuat ku gogoda. Tata kumaha kan? Akang teh tapa tah harita teh. Tapa wah eta mah geus nekat we kop maung kop badak. Alah. Kop maung kop badak. Kop maung kop badak nepi ka Akang teh tapa. Tah terus datang maungna jeung badakna. Oh, datang maung teh sieun. Teu sieun. Akang tetep we tapa. Datang deui naon? Nya ngereng maung teh ngakan. Teu sieun. Datang gajah dek nu lale. Alah. Teu sieun. Alah. Orai sagede gulungan kasur. Aduh. Hileud. Teu sieun. Aduh. Teu sieun ku sagede rupa tapi Akang eta nempo batu ngagulutuk ti luhur. Sagede teu lombong rek ninggang pisan teu kuat ku gogoda eta mah. Akang loncat harita. Padahal mah lain batu ieu teh Kang. Oh nyeta aya tempo teh kersen. Aduh Akang mah aya lebah kitu mah sanasib jeung abdi kan. Kumaha tah? Abdi keur tapa. Terus? Wah, abdi mah teu sieunan. Heeh. Datang maung gitunya. Teu sieun. Teu sieun datang badak munding geus nukar itu mah pokona teu sieun. Teu sieun. Datang we aki-aki. Heeh. Janggotna panjang. Panjang. Buuk bodas, janggot bodas, kumis bodas. Terus? Adi cek aki-aki teh, "Yeuh, Nyai, maneh teh tapa teh hayang naon? Hayang nomer, hayang rezeki nu beungar, hayang naon?" Abdi teh soak nempo aki-aki, "Ah, hayang lumpat." Oh, alus, bener sepi. Terus lupa Terus saya becir. Awan nu kuat. Ingat baik dicalukan. Ari mana kumaha jam? Kuringnya kuat tata padi. Ieu kutakulambu. Kutakulambu terus. Aya kut di kutakulambu tata pa. Datang orai teu sieun. Terus? Datang maung teu sieun. Terus? Datang aya lalaki dikeukeupane terus nepi ka. Tah, nya ayeuna mah kalapa bijil dicungaknya. Oh nya geus kitu lah jenisna. Tah, eta kaparangih we ayeuna mah kalapa bijil dina bujur muning. Pek. Matak Akang mah kudu ngarasa bagja boga saki ka Imas. Heeh. Imas anu kasuhor, alus tangtung hade laura halis ngelis lambe ipis damis kempot matak pogot rambut ngemut omak laut. Kudu ngarasa bagja Akang boga salaki ka Imas. Sabab najan hirup sangsara balangsa, sanajan teu loba harta, teu loba banda. Tapi Imas bakal mere bagja hate ka Akang. Tah ku kituna sadaqallahul azim. Aduh. Hadir. Ampun aing Jam. Uruskeun diri sendiri. Heeh tah kitu jigana wae meureun ayeuna mah geus sunuk kana waktu ninggang kana mangsa nu naon? Nu utama nitih kana wanci anu mustari dewek teh ayeuna rek ngajurungkeun ilaing duaan. Ka mana? Ka mana? Heeh ka guha eta teh Bintara Siluman. Ari Akang moal ka ditu. Moal Akang mah geus ngasaan tapatnya teh sieun batu ngagulutuk deui. Kumaha? Mana ijem daek? Sanggup tak ieu sasajena bawa. Kek lebah-lebahna di mana teh Guha Bintara Siluman? Ti dieu ka mana ti dieu? Teh ngidul. Ti dieu teh ngidul. Datang ka Rancakole. Ti Rancakole? Ti Rancakole ngulon. Ngulon. Ah, berasna ka Kadupanak. Ti Kadupanak. Ti Kadupanak tanyakeun si Dadang Cobek di dinya. Oh, kuncen. Heeh, kuncen eta teh si Dadang Cobek teh. Da nya kitu dipangna disebut cobek-cobek teh beuki cobek. Bunga saya mah teh disugahan cobek kalau kumas. Ku si Dadang Cobek teh. Dadang Cobek teh. Ti Dadang Cobek? Da boga bapak tere, boga inung tere teh si Dadang Cobek teh. Heeh, tadi dinya teh terus ngidul deui. Ngidul, nanyakeun ka Majaja. Tadi nanyakeun ka Majaja. Tadi dinya aya ajengan burdah. Tanyakeun ya kanya di banyu resmi. Tanyakeun kuncen Dadang Cobek anu centik bulu panona ngan pegek. Sanajan pegek tapi nyari. Nah, terus. Tadi dinya tanyakeun. Guha Bintara Siluman. Bintara Siluman teh. Bejakeun maksud abdi pang datang ya. Maksudna rek nangan nomor gitu. Tah, terus si Ijem sok rada kagok ngomongna papatahan cara ngomong bisi salah. Oh, sok Ijem. Ye, maneh mendingan nu tapa mah, maneh mah ngajan dihakan naung ge kajeun teuing lah. Dengan urang mah aduh teuing. Maneh mah ngeunah ehe teu ngeunah eon. Ari batur diparabkeun kana maung, ari maneh hayang naon atuh hayang nganter hungkul. Oh nya urang nganter nungguan urang di luar. Kapan urang teh ya Ijem ayeuna mah kieu Ijem geus tong dipikirkeun antar urang kapan kudu sakanyeri sakapuri. Dengekeun Ijem. Dengekeun tah. Lamun hayang mon nomor anu jetuh meureun teu datang kana ceuli maneh sugan kana ceuli muning. Ya emang kitu wae. Ayeuna mah geus kalangsak Ijem. Kitu Imas jeung Ijem. Dengekeun heula atuh salaki ngomong. Oh urang cenah ge Imas. Dengekeun heula. Anu eta salaki rek ngomong si Cepot rek ngomong. Heeh urang nu tapa duaan mending malah lodar manehna ganti deui meureun jeung batur. Heeh nya.
So atuh papap kumaha papap cing. Nah gitu. Sajan balang sakit nyebut-nyebut papap atuh. Tak ieu rampe bawa. Rampe. Ieu marahin rampe jungkut. Anggap rampe tuh. Nah, terus? Tah. Kita lawan bodas tak pakai bungkus. Aduh, akang gimana banget. Kutang mana ya lawan bodas mah. Aing mah kutang susu geus lanyet kieu teh. Keun bae lah sok terus. Tah. Tah ieu nya, tah ieu menyon, menyon menyan. Manyun. Heeh. Tah menyan teh datang ka itu teh beuleumkeun ya kumaneh teh. Heeh, tadi dinya. Tah lamun keur nganter ka leuweungna aya tukang ngalubang jang Haris dinya. Minta anter ka Haris. Heeh, minta anter yang Haris. Manor teh. Oh. Panyairan perkebunan. Tanyakeun ka Pak DM dinya. Haris. Nanyakeun nana meureunnan di mana tukang sol sepatu gitu nya. Engke lamun maneh nanyakeun tukang sol sepatu, dituduhkeun tukang soder. Bina-bina teuing saya teh regepkeun salaki mun nyarita teh atuh. Ngomongna kitu lain cek. Manyarek hayang menang nomor nanyakeun tukang sol sepatu atuh kalaka menang emer. Ya mah kumaha. Teu kabita ku batur 7 baedah jeung Siti Jenab. Terus bala leunghar ayeuna teh. Kalau menagi taretes ku inten. Kakak juga cengir. Iya mah cecekan hirup kakarak di harudum anu keun geus asa senang. Pantes maneh mah hayang senang teh hitut kana seeng, senang. Lamun dahar eueuh deungeuna hitut kana rantang disada takwa. Balko. Ieu mah meuni teu usaha pisan, teu motekar atuh ieu mah zaman maju emansipasi. Emansipasi. Hayang itu kana tolomongkeun kumaha suung. Aing kamari balikankeun teh hitut kana gelas tumpeng. Disadana tumpeng. Teu mah ya mah kumaha mending boga usaha atuh usaha. Oh itu cagong kolak waluh. Itu deket kenang kumaha disadana cing. Ijot. Ya, teu daek usaha ikhtiar manusia itu diwajibkan ikhtiar. Jadi kita itu jangan menerima apa adanya sambil kita tidak berusaha. Harus tahu dong bahwa masa depan kita ini agar cerah. Ngerti nggak kamu? Leher keras. Pada ting modern. Kita jadi kitu atunya Kangnya. Abdi teh permio sanes teh sono pamitan sanes bosenan. Mugi agung cukup lumur nada jemar pangampura da akang teh burung palung bodo gelo ge rada gelo. Hampura we abdi nya Kangnya. Abdi teh nada amit rampung dawuh tutas pangandika pamit Kakang. Dan saya tedang dan pirek memakai kuta. Suka tengos ini. Mana sarek ini, sarek perang. Aduh, Gusti nu Maha Agung. Tak kitu pek didoakeun ku Akang Ijem. Nya Kang doakeun nya Kang. Sok geura baksa heula maneh atuh Ijem Imas. Minal aidin wal faidin. Di hampura lahirna batina bisi maneh dilegleg maung ke dina guha. Bisi teu panggil deui sing dewek. Wayahna siapa kurang teh naon? Da kudu digawe sadarea Akang mah geus kuli macul mah. Nya. Geus nying kayo mah di batur tah enak kari maneh digawe. Nya mangga Kang. Cek tadi teh mah cek si Imas teh awewe teh kudu eman si Udin. Emansipasi. Eman. Tah bisi abdi ulah nambahan dosanya bisi abdi keur tapa. Si Sulaiman bisi nagih duit anuk pangmayarkeun aku Akang. Dipangmayarkeun. Da abdi teh nyokot anuk 2 ember 3. Nya. Sajadah weh. Kakang Uken meureun pambayarkeunana. Nganyukna ka Sulaiman bayar Uken kayak diteungeul ku Ahmad. Isok aing goreng eta we hayang nempo baksa. Doakeun nya Kang nya. Lain baksa Imas jeung Ijem kumaha? Sok jam. Man saha heula teh? Duanana we bareng. Baksa rampak. Pan aya usum jaipongan rampak. Di jugala sok aya tadi rampak. Ta urang baksa rampak. Tanyakeun ke Kang Gugum. Ka dia jiro bocah. Geus kitu ka nih Akang mangkon itah apa tapi kalau Kang ngajak we ngabodor. Iya Akang mah abengkeun apa ka saban. Pispot moal. Keur naon pispot? Bisa hayang kiih di tina guha teh mangkani jauh ka cai. Da loba plastik. Teu naon atuh anu dari zaman modern. Geus zaman canggih. Nya jemnya. Eta Ijem ari maneh keur naon saeng butut tiba bawa. Oh jangan wadah nomor.
Aduh, itu wadahan kana seeng. Meuli pulpen jeung kertas ija. Tuluy teureui. Ih, mana pulpena tuh. Lah engke teh ieu dagekeun aya sorat tanpa katinggalan. Naon? Sorat tanpa katinggalan kana maramo dina guha teh ulah sieun lamun aya sorat teh dengekeun. Oh, asugan teh aya sorat tanpa katinggal teh gitu. Kayu manika Kade nyanyinya atah Dedeo abdi salako kuncen anu ngaran Dadang Cobek di lah ampun. Jadi dina goha ieu teh kenging seueur saur. Jadi abdi kudu ngabetem. Kudu ngabetem antara Cik Ijem sareng Cik Imas teh carogena Kang Cepot. Jadi abdi teh lah nya kitu abdi teh kenging da neraskeun pun bapak abdi teh Kang Juma kapungkur teh. Kek perkawis etanya ari Kang Dadang tos sabaraha taun janten kuncen di dieu. Upami calapa teh parantos 20 tahun abdi teh. Lilanya jamnya pengalaman oke. Tapi punten nya Kangnya abdi sanes cerewet sama me abdi prak migawe, ya nu ka tukang potong seueur nu berhasil ya seueur nu sukses. Oloh, neng upami percanten mah nya ya ka Mang Dadang. Mang Dadang kapungkur aya nu sumping ka dieu, mung uih deui. Nah, duka. Ongkos cenah hasil. Bisa moda kapungkurnya kitu da. Lah, abdi teh duka teh percantenan beda ka abdi eta mah. Akang anjay aja Cik Imas sareng Cik Ijem nya. Ayeuna pan bade nyungkeun nomor di dieu. Eta mah hasil jeung cenah mah kumaha kewe asok aya nu sumping ka dieu. Ai geus naon gunana tuh abdi hayas di kuburan jeung di guha ka teu ari. Mohon pilih teh.
Bilih iya bilih Cekagungan Bumi di dia kulam. Sanes gitu abdi teh kajurungan kudu jadi salaki. Sejak kumana abdi tadi teh jadi rigdi ge ini teh ngala suluh tadi teh hartos. Jadi maksudnya cek kumai teh. Jadi aduh. Ieu teh Kang, akang teh tukang mere nomor apa tukang martabak? Lain Ijam ieu mah tukang patri. Kapungkur mah abdi lah ras tukang muning. Kayak kieu-kieu nya abdi neraskeun Kang Juma, abdi teh Kang Juma teh pun bapak abdi teh. Jadi abdi teh neraskeun kuncen. Tacan uning ngapangna abdi dongkap ka dieu duaan? Ya acan. Abdi Imas. Ya mohon. Ya Ijem. Nah, tuh ai tadi dina galang geuning pajarkeun teh palai kerebelut. Har, eta mah waktu palai kerebelut mah waktu abdi ngalamun, cek abdi teh wayah kieu ngeunah pantes lamun dahar cobek leunca, kitu cek abdi teh. Ya mohon. Karena ka dibere pais tahu. Pan ku abdi ke kuping tadi suara gaang. Sae pisan. Ge, ieu teh akang teh sanes naruskeun pangna abdi ka dieu. Sia mohon abdi. Si Aceh teh pan hoyong nomor. Nya. Tak upami hoyong nomor, Acehnya dibere Cikopi. Semua di Cikopi teh pan kage karuhun, kece karuhun teh bakal sumping ka Ece. Geus sumping di Dagor karuhunna ku abdi meureun nya. Sanes di Dagor pan disiunkeun nomor. Tuh da meuni ya ke. Dupi nomorna di mana teh? Astagfirullahaladzim. Ya mah dukun teh eling. Atuh dukun ge mah loba batur ge sanes dukun abdi mah kuncen. Kuncen teh eling ari kieu mah di ditu aya sarua. Atuh pakeun teh eling mah abdi mah bisa ngomong. Heueuh dinya. Ijam, aduh, saumur rumah aing taluk ngomong jeung aduh ampun abdi mah. Kece aja ya. Coba ari ngomong jiga neuri letah. Aduh apaan, ada mah apaan. Apaan pikeun ngabedakeun sora, Cek? Nya ieu teh anta wacana meureun teh anta wacana. Cek mohon. Mang, abdi teh ieu rek dibere moal. Pais oncom. Cek Ijam ke Cek Ijamnya Cek Ijam. Eta kele kadangu teh bieu. Abdi teh rek dibere moal pais oncom cenah. Mang, kumaha sih ieu teh? Kapungkur. Kapungkur. Anu bener gamana lah meni KPOR. Ini mang eungapkeun asma puguh deui KPOR. Da abdi mah letahna katilas diteuk-teuk. Oh, pantes. Oh, diteuk-teuk waktu panyawat step pengennya. Mohon. Digegel. Abdi teh kapungkur teh seueur saur. Aya nu kita diomongkeun deui mah diteuk-teuk abdi teh. Tukang ngomongkeun batur. Mohon tan mawi. Dina guha ieu mah dina guha ieu mah hukum karma, Ceu. Oh. Upami di luarna ya di luar guha ieu nya. Tukang ngomongkeun batur. Tukang ngadaharan zakat. Nya. Jadi sok diteuk-teuk letah. Oh, jadi di guha ieu teh revolusi akhlak meureun nya. Mohon revolusi akhlak. Jadi Ece mah sareng Cek Ijam ka dieu angarkeun rupina balalener di dituna. Aduh, Gusti Allah. Jadi abdi moal robah mun ka dieu ke. Moal. Da abdi anu robah mah rupina abdi mah doraka. Ari abdi pang dongkap ka dieu bade naon? Apa cek Ece tadi? Ka abdi daroskeun cenah palai baju kitu cek Ece. Kapan ieu teh kuncen? Sia mohon abdi teh kuncen. Bener kudu urusan durung winara. Kudu nyaho urusan durung winara mah Allah Subhanahu wa taala sanes abdi. Atuh Ece mah kana daroskeun ka abdi. Da abdi mah kuncen. Tinu Agung dudukun kan ukieu 20 kali modar aing. Ijam, hampir ka dokter aing ronsen dada. Barolong paru-paru. Kabina. Ya, ieu teh abdi teh Imas. Mohon itu Ijam. Tak abdi teh datang ka dieu teh lain lantung tambuh laku lain lempang tanpa seja. Dipiwarang ku salaki abdi. Sia mohon dipiwarang eta ampun. Cuy geus sok jelaskeun. Ke abdi ge bingung kumaha ciwi-ciwi. Abdi Imas. Itu Ijam. Sareng Cek Ijam. Ieu Kang Dadang. Tadi luar tadi aya tukang ember. Tuh, da kumaha da bener-bener disalahkeun deui. Da lieur jangka Kangna ge. Nah, Ujang. Minaka Ujang gitu. Jika Ujang abdi mah sararia pada nyebut Ujang. Tunggang ngelancingan ayo Ceu. Apaan usum begi ieu teh celana begi. Aduh Gusti Nu Maha Agung. Ini tacan uning ngakeneh. Anu pawi abdi dongkap ka dieu. Seleresna mah kieu Ceu. Ieu di guha teh seueur pisan. Seueur pisan naon engang. Seueur engang seueur. Jangkrik karuhun seueur. Sabaraha karun. Karuhun di mana-mana waktu salah si dipis nu mararawat kapungkur di dieu ngagunukna Ceu. Oh, nya. Waktu baheula teh zaman Karung. Zaman karung dikotok di lebuan. Heeh, bener. Tah, anu teu sampurna teh ka guha ieu. Nyawana teh hawatosnya Ceu nya. Karumpul kabeh di dieu nya. Ya mohon. Sukma teh. Sukma. Sukma ewon aya di dieu. Aya di dieu. Jadi upami bade nyuhunkeun nomor teh tong ka dieu da di dieu masih di Jakarta. Jadi abdi kudu ka Banjarmasin. Leres jangka tepel wates Jawa Barat di dinya aya sasak. Anu teh acan didang dosa. Apaan Cijendil mah longsor, kamari teh Cijendil teh. Ka Jakarta teh kedah jalan ka Sukabumi, abdi mah beras ka Karawang. Ieu teh bade ngadongeng sanes bade tapanya.
Ke nalika zaman Jagger teh nya teh abdi masuk inget pan aya sindiran teh da 5 dina pager buah tangkil di pulungan. Jelema nu ngaku Jagger di bedil jeung di karungan. Atuh kudu kumaha hirupna cenah. Jadi jelema teh hidup teh kudu bener kudu bager. Tuh geuning ece eta kudu bener kudu bager apa tapi ece ngecoblak teu bener wae abdi jadi liur. Ari eta akang geuningan letah diteleg wae menemeh jadi bingung abdina ge diteregep. Ece teh sanes bade neangan nomor. Ari amplopna ditarima ari jelema teh diperhatikeun. Moho tah ayeuna mah ece bakal ngagoler di dieu ce. Cinggaloler si dia. Cinggaloler di dieu. Ieu dina leutak kudu gogoleran dina leutak. Apaan ieu teh dina guha dina batu da teh aya leutak di dieu mah. Ieu naon? Ieu teh batu ce. Tah ieu batu tah. Tah ieu anu jiga kacapi, tah ieu nya jiga kacapi, ieu teh batu anu lempeng. Tah tina kacapi bijina karuhun teh. Tah. Ya. Jadi engke di mana-mana ece parantos ti Brasare aya nu ngageuingkeun ce. Tah bere bong bolongan supaya abdi ulah kaget bere bong bolongan. Nya, bere bong bolong. Upami aya sora anu tarik. Pengpekan ceuli ece. Lamun aya sora nu Nah, eta teh sirine. Oh. Lamun aya sora nu kieu. Eta mah hayam diajar kongkorongok. Lah das ning ece uninga. Tah kitu ce nya teh upami kenging nomor ke abdi pasihan. Jadi baru ujangnya jadi kuncen teh hayang beunghar. Hayang beunghar abdi ge sarua. Si laing we tah apa atuh dinya sorangan. Tingali dina guha. Naon? Dina batu anu ngatemprak aksara-aksara nu bala leunghar di kota teh tingali aya di dieu. Oh iya teh ucapan terima kasih kan tinu berhasil. Nya tuh ngaranna sahacing na dinya tah. Haji Sidik. Oh iya nya. Tah ieu teh sanes itu nu tapadi di abdi we nyieun di dinya. Sakura anu bareunghar ku abdi dituliskeun di dinya iklan abeh abdi payu teh teh. Aduh, paingan ieu nya dukun lintuh penyakit matuh. Penipuan asupna tah mah, Mang. Ari mana tuh ieu mah disebut penipuan teh jan aya nu newak abdi dugi kayeuna ce. Ieu nya paingan ayeuna mah loba bangsat ginding teh nu kieu mereu nya. Disebut bangsat abdi mah teu acan ka dieu. Asal lieur. Iya bener. Anu lieur teh abdi atawa napi Kang Dadang? Ah rupina mah ieu mah sadayana we nu ngaset lieur abdi lieur. Anu mayar ge lieur. Nya kuduna ieu mah digelengan ku kareta kabeh. Sibuk cari tanah mah panginten ece teh bade tatapa di dieu nya leres. Nya teh kitu abdi teh hayang ngarubah nasib. Bade tatapa di dieu. Ece teh bade tatapa di dieu dua anak. Dua anak. Benten salaki ieu. Sasalaki. Kaki dongeng. Salaki. Jadi kayaknya ya itu sok jam dongeng riwayat urang duaan. Sasalaki we gitu lah. Heuh sasalaki teh kumaha ieu teh jelaskeun da kuncen kieu mah rada cipeu. Jelaskeun. Abdi teh pan mimitina mah itu heula tuh salakina. Salaki. Lamur ece teh ti mana kawit? Abdi di dinya deh ti Gokik. Aduh, gokik. Nya, tah alus teh tah mun cicing di gokik. Pang ieukeun. Upami cek jam cicing di gokik. Nya. Jigana mah anger begang. Jadi lamun hayang lintu kumaha tah? Hayang lintu wayahna we kaleuweung anu loba sayang engang ce. Jadi kuring tadi seuredan engang. Jelares. Tadi pernasiban abdi kumaha abdi lemur teh ti gogek. Tak kira-kira kumaha tah kayaan abdi kieu? Tapi ece mah langkung ageng nya di dinya nya. Langkung ageng naonna? Langkung Utang. ageng salira kitu. Oh, awak belah-belah beli. Abdi bumung sanes eta teh penyakit teh teh. Mana kumaha. Eta teh biri-biri. Baru abdi teh bangga boga awak lintuh. Soreng penyakit kumaha carana supaya awak pepel? Upami penyakit biri-biri mah alit keneh tah upami parantos di penyakit gajah-gajah ageng ce. Astagfirullah. Lamun hayang jadi penyakit sireum-sireum. Ari ece teh lain nangan nomor ka dieu teh ce. Heueuh nya. Kala nanyakeun. Jadi kieu ya Kangnya ada abdi teh pangeran moal ngarobah nasib jelema. Uluh, lamun jelema teu niat ngarobah nasibna. Yo mohon tapi ce. Ya ieu. Heeh. Sanajan urang bisa ngarobah oge ai robah kana teu bener deui mah awon teh ce. Jadi amun abdi ka dieu teh itu teu bener. Teu bener. Nah, atuh teu bener bet praktek keneh kana jalan teu bener. Apaan hayang duit abdi mah? Bisa wae jawabna nya. Ih, jelema ieu mah nyampaknya. Nampak. Jadi meureun dijurukeunana tadina di etana di Apaan ece sumping teh kanu nyampak. Da kanu umum mah. Iraku mah kejeung bisa ngomong ce. Ijem. Cari mana cek saha ieu teh dudukun ka dieu teh lieur aing mah jadi tungtungna. Cek Kang Cepot, cenah geus ka dieu. Ai Kang Cepot cek saha? Oh, sakit urang. Heuh cek saha manehanana nyaho ka dieu jadi kieu kalaka. Cek Kang Cepot we eta mah. Duaan. Masalah cepot jeung cepot. Jadi teu puguh narasumberna ieu ti mana nanya. Sanes ieu teh. Panginten ece teh bade tapa. Kita tadi
abdi ge lenek nyatu rek tapa. Saral pisan aing mah tapa deui. Semohon tak upami bade tapak kantun ngagoler. Da abdi parantos ngukus parantos. Unjukan ka nyawa-nyawa anu di dieu nu teu sampurna. Parantos upami ece bade eta mah kantun ece mah ngagoler di dieu tak abdi bade wangsul. Coba. Tak enjing-enjing ku abdi bade digeingkeun deui. Lamun abdi dia dihakan maung sanu tanggung jawab. Nu tanggung jawabna nya nya ka itu we ka polisi. Jadi abdi teh mere amplop teh mubadir atuh. Dan amplop pungku geuning teu aya duitan. Da abdi mah sanes peryogi amplop peryogi duit. Apan cek abdi ge duitna mah engke amplopna heula, duitna engke lamun nomorna hasil kakarang di duitan. Soh, ning kitu atuh ada duitna ge can sok. Da cenah aya duit mah amplop teh ya atuh anuk urut bawa tah lumayan tah keur lapel. Ambung lamun itu mah senang capitkeun bae. Ngan hiji-hijina itu ge. Milieur aing karak saumur kumlip di kolong langit kumaha di alam dunya dudukun kanu kieu. Lagi datangan wae juga ge. Nu gelo mah loba di pasar ge da. Nya jauh-jauh aing mah anu gelo kudu ka dieu. Padahal di pasar ayeuna mah kieu atuh jam lah. Aing mah ada. Da abdi mah kapungkurna tos maot. Tuh. Pantesan. Abdi ge kapungkurna mah tina kenteng. Abdi teh kapungkur teh diajangkeun da ceuk. Abdi ge kapungkur kana perak beca. Diajangkeun ka ranca kole aya Mang Oeng di ditu. Segala diomongkeun ieu mah kuncen Wangsu deui ka dieu jadi kuncen. Cing ijem ka dieu keun kereta batako urang dagor. Sanes ece teh sanes bade tapa teh. Coba. Aing mah ti tadi gerek tapa, datang ka dieu teh. Kantun ngagoler atuh abdi bade wangsul. Ha, ti tadi gerek ngagoler, ngocoblak deui sanu rek nyatu ka dieu teh rek tapa. Samohon mangga we atuh ayeuna mah gerak karulem. Aduh, Gusti Nu Maha Agung. Nyai Hasim nu balik ah. Mangga sok. Ayo. Dah geus ijem plong lah. Ini da maneh mah nu kitu ditangap atuh da. Teu. Coba ngalengkah teh make kelom kitu kana batu meureut teh nya. Nih halus batu teh aya nadaan di dieu mah. Ijem. Pantes teh. Ceuk abdi bade wangsul. Oh, Coba. asuhan geus jauh. Aya keneh. Ai beuh ti mana heula? Data can init ngan ece we jiga abdi init beun teh nya. Padahal kalangkang itu tak kakai enek-enekan. Aduh, Gusti Nu Agung. Jam ka dieu jam, geus init jam. Permios atuh ceuk bade wangsul. Mangga jurig. Mas, wajah jarewet. Ah, ini kesel aing mah. Kagungan korek api ceuk. Coba itu. Eueuh jang aya ge tah ieu batako tatah teureui tah kadinya tah. Mun nuhun abdi bade udud. Tuh, coba nginjem korek api bari jeung aya dina leungeunna. Tadi disuruh du bagong-bagongotan. Hari sugan dipisihin. Tahu? Permios ceuk enjing abdi bade ngageingkeun ka dieu mangaceun nya. Jore ah. Jem pantasnya keur kieu teh nya logodor orai. Neureuy maneh urang. Maneh nu asal. Ngarep nu diteureui orai dicampur orai. Aduh, aing meni jeung asa maruringkak pulu-punuk. Ijem itu. Ai naon? Cucunguk bedul teh. Nih panya teh maung. Ya, ini karara jem ari maneh kumaha rasaan jem? Rasaan urang teh rai nya. Heeh. Eta bulu ieu. Bulu punuk. Lain. Bulu naon? Bulu irung. Bulu eta. Terus. Bulu kumut serumut. Bulu serumut. Coba eta Kang Dadang kala ka Cinutrung keneh di dinyalin rek balik. Lain. Bedul. Naon? Idi cara bulu. Panya teh Kang Dadang geus salah dedeleuan namanya. Lain. Naon eta? Hah? Ih. Ih. Hah? Mas. Aduh. Eta. Aing jadi basuh tuh calana. Aing ya. Balik yuk. Ayo ah. Aing kudu di imam euy. Aing mah di imam boga coeleun daun sampe. Anggas we ditinggalkeun. Mas. Mas ayo balik ah. Ada maneh atuh make ngajak ka dieu. Nyai. Ieu teh Kang Dadang. Aya naon pangna sarare dina guha ieu teh Nyai? Aya abdi Mas sareng ijem. Kudu puguh maksud jeung tujuanana. Tuh ijem teh malan atuh si mah kalak ngadeg-deg gitu. Sah, urang atuh eta teh kuat ngomongna duh. Ieu urang mah ngadada deg kieu dah. Ayo tambahan. Ieu teh saha? Teh katitipan basa ku kuncen tadi anu ngaran Indira Gandhi. Cenah aya nu sare di dieu. Ya. Kuncen tadi Anu ngaran. tadi teh Indira Gandhi mah. Ai panya abdi teh Saddam Hussein. Lain. Tah ayeuna maneh bisi aya kaya. Iya. Kuncen luar negeri.
teh kuncen sama yang makaruhun pok geura ngomong plak geura nyarita iya teh meureunnan Mbah Jos Bustre. Kaula nun mah anu mawi abdi dongkap ka dieu teh abdi teh aya maksud anu tang tujuan anu utama manawi sareng manawi Mbah ngawidian kana pernasiban abdi mah. Yuh. Heug teh teuing mararane sararea dibere rezeki ku kula. Tapi cing jentre nyaritana hiji-hiji. Sok kadinya caritakeun naon. Kieu mah anu mawi abdi teh sangsara jeung balangsak wae atuh sugan we abdi teh aya siji tangis kepeningan galih luntur kolbu ikhlas manah ridho hate ti mah ngawidian abdi teh hoyong beunghar mah Wijar meneng. Teh teuing ku kaula dek dibere terus teu kapinu damel rezeki dengekeun ku maneh mangga ku abdi dikupingkeun Kaula nun Mbah sami abdi ge Mbah bade nyuhunkeun senjata nuklir. aya oge di dieu mah kursi butut lain ieu teh maksud jeung tujuan mararaneh nyaritakeun sangsara teh rezeki ti meuni tah aya mah kieu mah abdi teh bade wakca wae moal di dingding clear sinang siloka bade dibalakakeun ena teh ditu teh tatangga abdi teh mararajeng cenah seueur beja menang nomer teh manawi sareng manawi atuh ku zaman ayeuna mah teh masihan kanggo enjing wengi kemis mah tah kitu pangna wayang diharamkeun teh matak ulah kikituan nyaritana loba nu ngaharamkeun kana wayang nyeta we da ngomongna lambat teuing biasa we ngomong biasa lah ya mah karuhun teh mah usilan mah eta teh lagam jadi ngaheulakeun lagam batan artina da baheula teh mah na urut jelema nu fanatik jadi teresep kanu kitu ieu mah tak kitu mah hayang naon maneh teh abdi teh terus terang Mbah kabita ku tatangga mah geleuyeung mobil geleuyeung motor kamari ge yang nempon ngageleuyeung ngan mayit anu mayit teh mah katabrak kareta api ieu mah nu beungharna anu komotar kanu sabelah abdi ber hejo ber beureum ber koneng ber kayas ber di beber-beber we kabeh nu karain maksud jeung tujuanana teh naon tah ieu mah manawi kitu nya Mbah Ridho masihan abdi kanggo kasenangan baku mah abdi teh hayang nyenangkeun anu jadi salaki sabab salaki mah geus teu bisa nyenangkeun abdi atuh abdi rek usaha supaya abdi senang jeung ijem nyajem ngomong atuh maneh teh kalaka ngarempon kitu ayu madenge nah maksudna teh hayang lancar usaha atawa hayang maju jual meuli hayang payu dagangan atawa hayang naon pokona mah kieu abdi percanten abah embah lenggok tapak genteng kadek luang ku pangalaman kumaha saena abdi mah bade numutkeun kana pituduh mah moal bade baha kana pituduh mah sugan boga obat batuk itu emah engko mah teh kasih puku pangaweruh tapi piraku naroskeun obat batuk tah obat batuk mah aya tatan ngeliket wayang eta dikeusik-keus di baheum tapi anger keneh geuning ceuli mangucur tah ayeuna jadi mah teh ketos we nya ulah dicaritakeun kitu nama meureun cinek nama maneh teh hayang nomor tah eta bapakna mah kabagjaan kumaha carana tah sabenerna tukang nomerna oge di ditu anu eta teh ngukut jin jadi sasajena teh loba jadi jinna teh eueuh nu ngelehkeun jadi sararakti ai di ditu mah sasajena beak 4 jutaan ai maneh tapa di dieu beak 30.000 atuh kumaha jadi menangna 4 juta jadi ari abi kumaha tuh ina nihil ayeuna mah entong pasangannya 2 hiji lamun 2 3 4 eta balikeun ku maneh 87 jadina lain ieu ti aki 2 hiji bawa lamun teu meunang balikeun balikeun naonna eta nomerna kakikeun deui jadi lain 12 lain lain aduh
Tak jam tak kitu geuningan kade geura. 2 hiji cenah euy. Jual we radio nu aya di imah. Make masang. Tong jualan. Ai teh boga duit keur masangna. Nya tong masang. Oh jadi mun 2 hiji teh laporan 2 hiji tong dipasangan. Engke lamun aya keluar nomor 2 hiji tah maneh teh bakal dikirim duit. Usaha. Kuno eueuh. Duitna eueuh deui. Eueuh. Ade dukun lah. Mah dunuhun atuh mah abdi teh dengah haja abdi teh ti ditu eueuh ka dieu eueuh. Ya we tanyakeun. Nya. Di Jakarta teh. Aya nu sok maturan opleter make kacamata. Tah didinya tanyakeun nomor makanya. Oh, jadi kudu yakin ka Pak Asikin. Tah, Pak Asikin tanyakeun nomor dari didinya deukeut. Nya. Keliling di jalan pikir lepas digereng rasa Sono kapungkas ku waktos waas kapungkas ku mangsa nya kitu ilaharna di alam dunia keur manusia sariring-riring dumadi kudu eling kana Maha Suci. Pamitan sanes bosenan permios sanes tisono ila lampahan rupina urang pungkas dugi ka dieu.